Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa bada'a sareng ngamimitian sa asaihu guru bitaubati kutobat. Jadi guru di dia ngamimitian kutobat li annaha karena sanyana tobat eta asasun jadi pondasi. Tobatnya jadi pondasi likul lima komin pikeun saban-saban makom ya taroki anu naik ilaihi ka itu makom ya taroko gitu nya anu naik ilaihi kana itu likul lima komin sa'al abdu hiji hamba hatta yamuta sehingga maut itu abdu pakama annaman maka seperti sanyanya jalma la ardo nu teu aya taneuh lahu pikeun si iman labina maka teu aya bangunan eta maujud lahu ka si iman. Jadi jalma lamun teu ngabogaan taneuh geus pasti atawa eueuh taneuh geus pasti jalma moal bisa ngadegkeun bangunan gitu. Kadalika eta tetep sapertikeun labina man ari jalma la taubatan nu teu aya tobat eta maujud lahu pikeun si iman. Palahala maka moal aya tingkah eta maujud lahu ka si iman. Wala mako moal aya tempat eta maujud. Dina harti kieu lamun ayeuna urang hirup di alam dunia didasari teu aya tobat karena Allah ka Allah maka kaya-kaya urang moal aya tingkah moal aya tempat di payuneun Allah. Dina hartinya pagawean urang di alam dunia eueuh nilaina di pandangan Allah kusabab eueuhna urang tobat. Nah, matak tobat di dia asasun jadi pondasi. Wa min kalamihim eta tetep tina sawarana ulama man sing saha jalma ahkama nu ngahukuman si iman makom taubatihi kana tempat tobatna si iman hapado maka ngaraksahu ka si iman salo Gusti Allah taala min sairi syawaibi tina sasesana pirang-pirang kacacadan atawa aib alati anu pil amali dina amal. Lamun urang ayeuna bener-bener tobat ka Allah, maka Allah ge bakal ngaraksa tina kakurangan ibadah urang. Gitu. Jadi dina harti Allah henteu memandang kana ayeuna jedigna ibadah, tapi Allah memandang kana kahayang urang tobat ka Allah ngalaksanakeun ibadah. Contohna kieu. Allah henteu memandang urang dina urusan salat urang dina nalika urang mangkat ka masjid. Tapi Allah leuwih resep memandang hiji jalma sakumaha perjuangan manehanana nepi ka hayang datang ka masjid ngalaksanakeun berjamaah. Gitu. Anapun buktina rek sah jeung henteu nama rek ditarima jeung henteu nama dina urusan salat eta mah urusanna Allah. Urusan Allah ngan urang mah berjuang ngalawan nafsu hayang ngalaksanakeun salat khususna berjamaah. Itu buktina saperikeun kitu. Enak ieu. Lamun ayeuna hiji jalma terkadang komo lamun urusan lalaki jeung awewe terkadang kalobaan kieu karasa ku urang narima nasi awewe ka pameget teh lain dina soal urusan sabaraha geus merekna ka awewe teh narima nasi hiji istri teh terkadang ningali geus sakumaha perjuangan rek menangkeun manehanana. Jadi nu ditinggalina perjuanganana. Lain geus sakumaha merekna lobana, tapi nu ditinggali perjuanganana. Ya dina tobat ge sami, dina ibadah ka Allah ge. Jadi di dia Allah amun jalma ayeuna ngaraksa kana tobatna si jalma ngahukuman kana tempat tobatna geus sakumaha urang berjuang dina tobat ka Allah, maka Allah bakal ngaraksa kana sasesana pirang-pirang amalna nu aya dina kakurangan. Kupeda naon perjuanganna eta. Gitu. Lain soal ayeuna urang mere ka calon pi pamajikan seumpamana santri teh datang mahogi ka calon pi pamajikaneun mawa martabak. Tapi lain soal martabakna, tapi perjuangan mau martabak anu mun tos laut leuweung gunung, geus kahujanan sagala rupa tapi bisa nepi tah eta kadang kitulah. Kitu bukan nama perjuangan nu dilihatna. Pahia mangkari tobat eta nadirun ngabandingan makom zuhud kana tempatna zuhud di dunia. Ya fadu anu ngaraksa itu zuhud
sohibahu kana nu bogana itu juhud. Ya padu ngaraksa itu juhud, padu ngaraksa huka itu juhud gitu. Sohibuhu anu ngabogana itu juhud. Min sairi ma tina sasana perkara yajibu anu ngahalangan itu ma anil haqqi tina hakna Allah taala. Wahasa sareng menghimbau tanya Ishak sareng Ibrahim ala sawab itu dauhan Allah taala. Alal istiqomah kana istiqomah pitaubat tina tobat. Li annahu karena sanyana kalakuan jeung tingkah mata makana dina samangsa kabuktosan pitaubati dina tobat naon wajajun pirang-pirang bengkok in sahaba maka bisa narik naon hukmuhu hukumna awajadnya pikul 5 makom dina saban-saban makom ba'daha dina saeusna tobat payasiru maka jadi naon bina bangunanana itu si jalma muhalhilan anu rapuh eta muhalhilan anu rapuh kaman sabarikeun jalma bana anu ngabangun si iman ha itohu kana dingding imana si iman minalabani tina taneuh al yabisi anu garing bigoiri tinin kalawan teu make adukan. Jadi lamun aya jalma amal-amal terus tapi di dasarina eueuh istiqomah dina tobat migawe kaalusan terus tapi eueuh istiqomah dina tobat anu jelas eta hayang balik ka Allah hate teh maka kaya nyieun bangunan numpukeun bata tapi teu make adukan dina harti bangunan bakal roboh bakal rapuh gitu. Jadi ayana istiqomahna urang dina tobat teh eta aduk keur pikeun ngahijikeun bata jeung bata anu sejena. Nah, kitu. Eta istiqomah urang dina tobat. Kala ngadawuh sa Sayyidi Gusti urang Muhammad bin Inan rahimahullahu taala amin ya rabbal alamin. Mansing sajalma istiqomah anu istiqomah si iman pitaubatihi dina tobatna si iman anil maasi tina pirang-pirang maksiat irtako maka naik si iman ila taubati kana tobat min kulli matina saban-saban perkara la yakni anu teu manfaat itu ma. Lamun urang ayeuna bisa istiqomah dina tobat tina maksiat engke teh kadituna urang bakal bisa naik darajat tobat teh tina migawe sagala rupa anu henteu manfaat. Dina harti kadituna setiap tingkah laku urang bakal bernilai manfaat keur diri pribadi atawa keur batur gitu. Paman sing sajalma lam yastaqim anu henteu ngadegkeun si iman pihadina itu tobat la ya summa maka moal bisa ngambe si iman teh mina taubat tina tobat anil puduli tina leuleuwihun ngomong roihatan kana bauna. Jadi jalma ayeuna teu bisa istiqomah dina tobat engke teh moal apa? Moal ngarasa bahwa ayeuna loba ngobrol teh eta bahaya. Lamun ayeuna urang istiqomah dina tobat ngobrol bakal leuwih hati-hati dina harti bakal leuwih karasa lobana ngobrol teh matak cilaka kitu. Nah, matak eta teh ayana tina naon? Tina istiqomah dina tobat. Lamun ayeuna urang atau mangihan jalma atau urang sorangan loba ngobrol bari nu guna tah eta teh jalma teh kurang istiqomah dina tobat. Nah, cirina gitu. Wala yuqadiru sareng teu kawasa si iman ala riayati khotirihi kana ngaraksa kretegna si iman abadan salilana. Jadi moal bisa engke aya bae anger suudon kreteg goreng urang dina hate teh gitu. Bal taglibu balik tangalindi alaihi kasiman naon khawatirul maasi pirang-pirang kreteg maksiat terus nu aya teh kreteg tina maksiat hatta fi salatihi sehingga dina salatna si iman. Mata dina salat teh urang ingetna kana sagala rupa termasuk kana kamaksiatan inget kusabab naon eueuhna urang istiqomah dina tobat gitu. Wa ta'amal maka kudu mikir-mikir anjeun qaula ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala lil masumi pikeun anu diraksa tina dosa al akbari nu agung nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastaqim kudu istiqomah anjeun kama umirta sebagaimana diparentah anjeun wa manjing jalma taba anu tobat itu siman maka sarta anjeun. Pa amaro maka marentahu ka itu Nabi sallallahu alaihi Allah taala bis istiqomati kana istiqomah bi taubati ti tobat. Paman sing sajalma taba anu tobat si iman mau sarta Nabi min jami atbaihi tina sakabehna pengikutnya
nuturut ka itu nabi wa umati sareng umat nabi. Wa qala ngadawu sa Sayyidi Alal Khawasi rahimahullah taala amin. Man sing sajalma istiqomah anu istiqomah si iman fi taubatina taubatna si iman wa zahada juhud si iman fi dunya di dunya faqad intawa maka jadi nilep pihi di si iman naon sairul maqamati sasesana pirang-pirang makom tempat wal ahwali sareng tingkah-tingkah asolihati nu soleh. Jadi lamun orang ayeuna istiqomah dina tobat juhud dina urusan dunia maka insya Allah terus orang teh bakal nilep nikel aloka urang teh kana sasesana pirang-pirang makom jeung tingkah dina harti sagala rupa pagawean urang bakal bernilai soleh bakal ngajadikeun jalma eta teh jalma nu soleh di payunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alus bae pagaweanna teh alus bae keur pikeun jalma anu istiqomah dina tobat. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ku Allah istiqomah dina tobat sehingga urang sadayana kenging kamuliaan di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.